Insyaallah badai disampaikan Bu santri atas nama Aldi Al-Farisi. Maka waktu disumbangkan. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, santriawan dan santriawati. Neng, ayah santriawati, ayah, di dia neng. Kalau mendung hitam sudah di atas kepala, jangan larang hujan turun ke bumi. Kalau angin bertiup dengan kencangnya, jangan larang daun-daun kering berguguran. Kalau senyummu selalu mekar di dalam hatiku, jangan larang aku tetap setia dan rindu padamu. Jamaah, alhamdulillah. Anu kumalang tang hirup di alam dunia pasti akan menghadapi tantangan sareng cobaan. Aya jalmi anu ka Allah diuji ku kesehatan, mana contohna Nabi Ayub alaihissalam. Di dieu oge aya ajengan anu diuji ku kesehatan. Mana contohna santri budu. Jadi lamun di lumur ieu aya jelema anu gering teh ibadah salah dan Nabi Ayub gering ge ibadah. Nu kadua aya jalmi anu diuji ku anak. Mana contohna Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh dakwah sangat lama anaknya kan durhaka. Aya wae ujian mah Pak, awak cager budak badur. Kesal ku anak teh kesal. Waktu ngaji kalakah main HP, waktu berjamaah kalakah main FX. Kesal ku anak teh. Mantak ngadengikeun ngaji bari nyarande we kesal ku anak. Ampuranya kanu nyarande katingalin ge keur bete. Kesel ku anak. Aya nu diuji ku anak aya? Aya. Eta anak euceung. Aya oge anakna pinter, awakna cager, diuji ku Allah salakina teu soleh. Pagaweana nguseup we nguseup. Dipenta duit teu gablek, aya nu kupehna aya gocap jeung nyin umpan. Aya nu kitu aya? Aya. Nah eta salaki euceung. Aya nu diuji ku salaki aya? Tong hese-hese Bu, boga salaki kumaha mending jual. Atawa ibu boga anaknya degeul, hideung, lehoan, congean, tong hese-hese mending jual. Atawa bapak, woi Pak, boga pamajikan teh goreng akhlak tur goreng patut, tong hese-hese mending jual. Atau bila perlu tuker tang. Itulah hidup penuh dengan ujian. Anak soleh, salaki bager, pamajikan anu bader. Boga pamajikan teh na unyam, inyam we pagaweana, piring nganyuk, samak nganyuk, daster nganyuk, sarebu sapoe, imah kotan, lalu tukang kirigit. Aya nu kitu aya? Aya. Eta salaki, eta pamajikan bapak. Aya nu diuji ku dulur, ngancem. Paloba didege anu teu akur jeung dulur. Coba. Paloba didege anu teu akur jeung dulur. Lain beja parebut warisan kolotna buat baeut bungkenan bungkenut nu teu akur jeung dulur. Ai dulur jadi batur, ai batur jadi dulur. Kesel da aing mah gablek dulur teh. Sawah digarap, imah dicicingan, ore santri bagikeun. Ai nu kitu aya? Aya. Eta wa maneh. Lieur awewe ayeuna mah ari tiung teu lesot, ai androk morosot. Pas heueuh marake tiung teh teu percaya aing mah. Beres pengajian dibuka tiungna, aing nyaho. Hararedan, ararate, buayeng yang. Apa anu sok make tiung jeung mutara terus make nyengsol tiungna ge. Diomekeun atuh. Tanyahoan wanita soleha kalau pergi keluar rumah harus seperti hantu, tapi apabila ibu-ibu duduk di depan suami harus cantik seperti ratu. Eta anu bener mah. Memes kahar jeung cilok nyerang sia teh
Coba jujur sama saya. Ibu-ibu jangan bohong. Apakah harta bisa menjamin hidup Anda bahagia? Rasakan oleh Anda wahai wanita Indonesia. Tiung Joya, mukena gelombang cinta, HP Nokia, laptop Toshiba, motor Honda, mobil Avanza, duit loba, sawah lega. Anger wes ibu teh batin kasiksa. Sarege teu tibra, dahar ge teu mirasa, da sabab ngadenge beja salakina kagodak budak SMA. Kolot ku budakeun pinuh ku jarawat, hampuranya kan kokoloteun dan imah butut hate rajet, hampuranya hampura. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cek pamajikan teh, Pak geus ajan. Heueuh aing ge nyaho lain komat. Kahayang teh ka masjid. Di mana udud we udud. Di paku piliung mantap. Hahaha. Piliung. Oke. Bereng minum atau? Sprit. Minum. Garing. Ayah kiai model kiai. Aduh. Ari keur hirup tara ka masjid ngalewat we ka masjid teh. Uluh si Kasep ari keur hirup tara ka masjid ari geus paeh pangarepna anjir geblek eta mait terdepan. Cekar peteh amang ka mana wae jadi si eta mah ka masjid teh kursakali weh bubuhan maot aya nu kitu aya eta minantu euceut undur mangkola wala tangdur mangkola sakitu anu kapihatur sakitu anu kapihatur hampura anu kasuhun seueur kakurangan sareng kahilapan dikiwing di sebelah lapo itulah nama-nama Teletubbies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang semeriah-meriahnya. Luar biasa. Ajengan mentang inung di panggung. Anu salajengna eta puisi berantai anu dirangkai ku santri Pondok Pesantren Satu Pagerangan Amanat. Anu pertama nyaeta puisi berantai anu insyaallah baik dibacakeun ku 3 orang.